Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng Abdi Arif Rianto, Abdi Rangga Pratama, Dina Warta Salapan. Dinten ieu simkuring sareng Bapak Rangga bakal ngabahas ngenaan salah sahiji siswa berprestasi di SMA Negeri Salapan Bandung. Kumaha komentarna? Jadi SMA Salapan Bandung merupakan salah sahiji SMA di Bandung nu terkenal dina prestasi akademik sareng non akademik utama handballna. Dita sareng Ainun merupakan salah kedua siswa nu berprestasi dina SMA Salapan Bandung. Anjeunna sami-sami diuk di kelas 11 IPA 3. Dipersilakan misal nu tos di TKP sareng Dita. Hatur nuhun Rangga jeung Omi. Balik deui jeung Abdi Michelle Angel. Ayeuna Abdi mau ngawawancara salah sahiji siswi berprestasi di Seman 9 Bandung. Di sini nami Anjen kalau boleh tahu? Nami Abdi Dita Lista Fadila. Oh, mun kuring bisa nyaho, Anjen teh ranking paralel ka sabaraha? Alhamdulillah, upami ranking paralel Abdi ranking 7. Naon sih motivasina bisa masuk ranking? Nu pertama sih orang tua sabot Abdi mendiajar tos lieur. Abdi biasana ngadangukeun musik atau olahraga. Oh, rahasiana Anjen bisa asup ka 10 besar, bagi-bagi atuh. Nu tangtu sih diajar sing getol sareng teu hilap ngadoa ka Gusti Allah. Rasana kumaha bisa asup ranking 10 teh? Terus pisan sareng bersyukur pisan. Oh, naon wae sih prestasi nu kantos di hontal dina sakola? Aya olimpiade matematika, olimpiade biologi, sareng cerdas cermat. Oh ya, sakitu wae nu Abdi sampaikan. Kembali ke studio. Baik deui ka studio. Di dieu ayeuna bakal ngabahas tentang prestasi non akademik nyaeta ti prestasi handball nu dicapai ku Ainun. Berikut berita ka Fania nu tos aya di TKP sareng Ainun. Hatur nuhun Kak Arif. Ayeuna Abdi tos aya di SMA Salapan Bandung. Ayeuna Abdi bade ngawawancara salah sahiji siswa berprestasi di SMA Salapan Bandung. Enggak. Hapuntennya Ainun bisi ngaganggu latihanna.
Ayeuna abdi bade ngawawancara anjeun. Mangga. Kumaha cara anjeun bisa jadi salah sahiji siswa berprestasi di SMA Salapan? Nu kahiji kudu niatnya. Lamun geus niat teh kudu dituluykeun. Jadi lamun nanaon teh kudu ikhlas jeung niatna oge kudu kuat. Jadi ngalakukeun kagiatan oge bisa ngeunah gitu. Oh, ngeunah. Nya. Naon wae prestasi anu anjeun kenging teh handball teh? Alhamdulillah atos pernah juara kahiji, kedua, katilu di setiap turnamen. Alhamdulillah sareng pernah jadi pemain tim Popda Kota Bandung. Gitunya. Nah, ku kitu teh kumaha cara anjeun ngebagi waktu diajar, ameng jeung latihan handball? Lamun latihan pan tos aya jadwalna. Lamun kanggo ulin bisa make jadwal anu dinten poe Sabtu Minggu. Jadi gitu. Lamun diajar mah tiasalah tiap poe sareng di sakola. Gitunya. Nah, terus kumaha cara anjeun ngalawan rasa hoream diajar? Kan anjeun teh geus latihan handball gitunya. Mungkin capek Balik deui ka niat sareng naon sih awalna rek kieu teh gitu. Sareng mikirkeun anu dituju naon. Nah, terus ieu panaros pamungkasnya aya nu bade disampaikeun teu ka siswa SMA Salapan Bandung ameh bisa berprestasi jiga anjeun? Nu pasti niatna kudu dikuatkeun. Terus kudu bisa ngebagi waktos sareng rajin. Nuhun, hatur nuhun Ainunnya. Sami-sami. Sakitu wae informasi anu abdi sampaikeun. Kembali ka Arif jeung Rangga. Kembali deui ka studio, hatur nuhun ka Fania sareng Michelle anu tos ngawawancara narasumber. Intina urang kudu getol diajar ameh urang bisa berprestasi di nu bidang akademik atau non akademik. Serta di dinya urang tiasa ngabanggakeun orang tua. Urang oge kudu tiasa ngabagi waktu kanggo diajar ulin eskul atau kegiatan nu lainna supados bermanfaat ka jenjang selanjutnya. Nah, sakitu wae notifikator punten bila aya salah kata semoga bermanfaat. Hatur nuhun, abdi Rangga, Abdi Arif. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.